Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Manggali si Jawara idaman nyabut papongkolna diselapkeun dina cangkeng belah kencana bari terus nyarita. Hai. Wei. Aku si Jawara idaman tidak membogaan pakarang atau senjata yang lain. Hanya popongkol ini yang dijadikan senjata sama aku. Dan diharapkan agar mampu mengimbangi kekuatan bedog si Rujang. Sedangkan untuk masalah akhir pertarungan mah menjadikan bagaimana kumaha engke sajalah masa itu mahnya. Yang jelas si Jawara idaman tidak akan ridho ya kalau sampai tidak jadi melaki rabi dengan si Cayang, si Manise, ya Dewi Kayang. Sebab di antara kedua hati sudah ketalian perasaan cintrong. Aduh, sakit lemplona tuh dah, Baraya Cakra. Imbit, aduh sagulaki wasikan ngagupayan upami mamapah teh ai. Ki Gajah Raksa nyarita deui di Barungjang Seuri. Si lain kasut jalma anu teu naripak maneh, teu narimbang kana badan sia. Bener-bener teu bisa ngukur kana kudur, goblok. Dasar si lain si Jawara idaman edan. Gus montong lebat carita, mun bener si lain boga kemampuan hasok talajang dewe kia. Ahai. Jadi begindang ya. Hei. Nei. Tidak begitu Ki Gajah. Aku si Jawara idaman tidak akan miheulaan menarajang. Ya, siapa yang akan menguji pangarti? Ya, itulah yang harus menarajang duluan. Kan lo yang pengen menguji aku. Itu ente Ki Gajah Raksa saga diri bari terus nyarita. Hade mun kitu mah. Dewe kalau bakal miheulaan narajang sia. Tada sagurang ajar. Tidak bilang teuing sia. Surela culung Ki Gajah Raksa maju narajang. Angin samaran panarajang mangrupa sabetan bedog si Rujang nebak kuat kana badan lawan. Manggali si Jawara idaman ngimbangan panarajang lawan. Sabatan bedog si Rujang anu ngarah kana badana rikap dibendung ditakis ku senjata popongkolna. Abuhiu. Sak. Rang.
Bantrokan senjata nimulkeun sora anu ngablentrang meh bareng jeung bantrokna senjata harita leungeun kenca si Jawara idaman rek ngarah kana ka kampung lawan. Tapi samemehkeuna kana sasaran geus dibendung ku tajongan suku Katuh lawan. Sakyuk dekeus. Bantrokan leungeun kenca jeung suku Katuh lawan ngajarikeun manggali si Jawara idaman ngajari jeung mulur ka tukang. Tapi gancang manggali ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuh kentang tunganana. Ki Gajah Raksa jadi penasaran sabab anu jadi lawan mampu ngimbangan jurus anu digunakeun ka dirina. Ki Gajah Raksa neuteub seukeut kana lawan benyarita. Lumayan oge kamampuan si aing Jawara idaman. Ayeuna ku dewek bakal dijelaskeun. Mun tepikeun ka jurus si laing masih kene mampu ngimbangan panarjang dewek, mangka bisa dipastikeun dewek bakal ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan deuleu sia. Mangrupa ilmu anu tacan diturunkeun kasih kayang murid dewek. Ku kakuatan eta ilmu bisa dipastikeun si laing moal mampu pikeun ngimbanganana si Jawara edan. Manggali si Jawara idaman masih kena tetep tenang sikap jeung caritanana. Kituna teh sabab geus dibejaan ku Rama Pamungkas. Dina mangsana ijen jajaten anu kudu bisa tetep dijaga mah katenangan dibarengan ku mampu ngadalikeun diri sangkan teu kapangaruhan ku ngaberungna nafsu. Sabab anu dilakukan lain karep hayang nanda sakasa sama, tapi sakadar rek ngabela diri. Ahai, jangan dulu mengomong seperti itu atuh Ki Gajah. Alah, sebab kemenangan dan kekuatan apa itu belum bisa dipastikan begitu, ya. Ijen jajatannya juga belum berlangsung kan? Sudah memastikan si Jawara idaman yang akan kalah. Ahai, kok seenak dewe sih? Dasar berat lo. Montong lo bang ngomong sia. Tadah panajang dewek gali surali. Heat. Disiat baik. Iya mangga sok lah. Ahai. Ki Gajah Raksa maju di narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironcatkeun. Tapi 3 kali sabetan bedog si Rujang anu ngarah kana anggota badan lawan masih bisa dibendung, ditakis ku senjata popongkolna. Bubuyuk serang koreweng. Malah Ki Gajah Raksa jadi kageteun oge. Sabab 3 kali senjatana bantrok jeung senjata popongkol lawan, setiap bantrok bedog si Rujang jadi ngeleweng kagigir. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngabendung nakis bedog lawan. Dina panarajang anu katul kalina, harita manggali si Jawara idaman ngasupkeun tajongan kana kakemplong lawan. Sakyuk dakes. Jari jeug. Ki Gajah Raksa saukur ngajari jeug sakedeung terus mancuhkeun tangtunganana. Bari terus nyarita. Tajongan si laing kurang kuat Jawara idaman. Masih kene lemah deuleu sia. Anu matak eueuh pangaruhna ke dewek mah. Ari sugan dewek mah kakuatan panajang si laing bakal mampu ngarubuhkeun dewek euy. Tapi teteh tajongan si lain teh weuh tanagaan geuningan. Manggali si Jawara idaman teleh geleng. Males caritaan anu jilawan. Tajongan si Jawara idaman memang tidak menggunakan kekuatan yang sebenarnya, bro, Ki Gajah. Hanya ingin menguji saja kekuatan daya tahan badan kamu. Jadi aku memang sengaja
tidak melakukan kekuatan panajang yang sesungguhnya. Gitu. Candiknya kan suwer. Ya. Begitu tah Ki Gajah. Harus bisa dimengerti ya. Ingatkan ku si lain Jawara Idaman. Ingatkan naon? Hah? Jurus katilu anu bakal digunakan ku dewek. Oke. Ayo namun masih kena mampu diimbangan ku si lain. Iya dong. Bisa dipastikan dewek bakal langsung ngagunakan kekuatan ilmu simpanan dewek. Oh, begindang. Aw. Bagi si Jawara Idaman, denger ini, menjadikan is okay. Tidak jadi masalah Ki Gajah, ya. Mau menggunakan ilmu simpanan atau ilmu apapun juga akan disini harapannya. Yang namanya ijen jajaten kan bebas. Bebas lepas, ya. Bebas saja untuk menggunakan kemampuannya. Bisa dimengertos kan? Hah? Wah, mau naon sih ya? Dibengertos, dan nahawan sih goblok. Jawara Idaman ebel. Coba ayeuna imbangan panajang jurus katu dewe. Mohon mangga. Rasakeun sih ya. Ki Gajah Raksa sanajan pangawakan jangkung Simardada, tapi teu matak jadi gangguan karena ilmu pangenteng badana. Harita Ki Gajah Raksa ngajerat majuna rajang. Bedog sirujang anu nebak jeung panjang ngahyuk bangbaraan nimbulkeun angin sambran anu nebak kuat karena badan lawan. Tapi manggali si Jawara Idaman masih tetap mampu ngimbangan karena kecepatan gerak jeung kekuatan panarjang lawan. Si Jawara Idaman 2 kali nyingkahan sabatan bedog lawan. Anu ngarah kana beheungna terus kana dadana. Cerak plos. Gajulung plos. Sedengkeun sabatan bedog anu kateluna anu ngarah kana cangkengna ditakis ku senjata popongkolna. Bari narik badana saeutik ka tukang. Pang! Meh bareng jeung bantrokna senjata lawan, harita si Jawara Idaman ngasupkeun panarajang leungeun kencana nyodok kana beuteung lawan. Eta panarajang geus disempet disingkahan ku Gajah Raksa. Set sodok beuteung hiup dek ngekes. Wah, edan. Wah, goblok sekali ya boloh. Edan. Ki Gajah Raksa rada ngagero kaget bari terus ngajarijeg. Tapi gancang mancukeun di tangtunganana. Bari nyarita di Barunjung Seuri. Panarajang solokan kana beuteung dewek masih kena tetep lemah gali. Teu karasa seueut, teu karasa naon-naon we. Kana beuteung dewek oge. Saukur ngajaig ka tukang mah wajar lah, wajar. Tapi aing teu ngarasakeun naon. Ieu mah kitu geuningan, lemah euy lemah. Panarajang saya masih lemah euy. Hayang disebut Jawara Idaman, kagablegan ilmu kitu patut anjir. Kemampuan panarajang ukur sakitu sateu paningkatan. Sok gunakeun kabeh sia. Asal ieu kumaha abdi lem kejeng atur sagarupi. Tenang dulu Ki Gajahnya, tenang dulu. Sok ngopi heula tuh naon heula we. Bade nuang heula nasi koneng mangga sok besok. Bae eta nagaan we gitu tanya. Saya informasikan panajang sodokan tadi memang aku menjadikan sengaja Gajah tidak menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Why? Kenapa? Because beca use aku si Jawara Idaman tidak tega.
harus memereka diri kepada gurunya si Dewi Kayang yang aku cintai, si Semok, si Denok, si pokoknya si Genahan pokoknya mah. Ahai. Ki Gajah Raksa sanggeus ngalakukeun panalajang tepikeun ka 3 jurus tapi masih bisa diimbangan ku nu jadi lawan. Harita Ki Gajah Raksa bari merhatikeun nu jadi lawan ngomong dina jero hatena. Ningali kemampuan ilmu silat si Gali cukup hebat. Disangka isu kurang ajar. Sabagus mampu ngimbangan panajang 3 jurus digunakan ku aing. Saguruna si Koplok da si Jepriman. Teu mungkin gablek ilmu kieu. Terus oge engkuy Haji Koswara jauh di jauheunna. Mun jurus nyieun budak barogan ka itu. Dirada percaya oge kana caitana si Kayang mah ieu. Aduh. Mun kitu mah aing kudu jadi ngagunakeun kekuatan ilmu simpenan. Pamohalan si Gali bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu simpenan nu digunakeun ku aing. Harita Ki Gajah Raksa langsung nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu simpenan nu disebut ilmu pupus geni. Si Bedog si Rujang diantelkeun kana tarangna. Leungeun anu kenca diacungkeun ka luhur dibarengan ngarapal mantra bari musirkeun kakuatan batina. Saterusna Ki Gajah Raksa muterkeun Bedog si Rujang dina luhureun sirahna. Sir wala sin laklin nog bongkok nog silol disubenyir segede cangkir. Kejadian aneh. Harita lumangsung kayan Bedog si Rujang jadi teu beda ti beusi atah asak nyata beuti asak meuleum ngempur burahay beureum. Anu leuwih ngageteun sakuju badan Ki Gajah Raksa sakuju badanna jadi dibulen ku seuneu anu ngabebela. Tapi Ki Gajah Raksa bangun anu teu ngarasakeun panas dibulen ku seuneu anu ngabebela teh. Biasa we. Ki Gajah Raksa ngumbar caitana deui di barung jeung seuri. Deleh perhatian ku sia goblok. Jawara idaman edan. Sanajan si laing boga kemampuan ilmu silat anu cukup hebat. Tapi pamohalan si laing bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu pupus geni nu digunakeun ku dewek. Deleh sagulang ajar. Si laing ngabogaan teh sia ilmu kaos aing ha. Dewe kagunakeun mangrupa kekuatan ilmu tingkat tinggi. Sok mampu teu pikir heula ku si laing. Nah rek ngaku wae eleh. Deleh ieu ilmu aing ningali nu jadi guruna ngagunakeun kekuatan ilmu pupus geni. Harita Dewi Kayang jadi selempangan oge hatena. Ingi si Jawara idaman nu jadi buah hatena moal mampu ngimbangan eta kekuatan ilmu. Dewi Kayang jadi boga tekad mun tepikeun ka si Jawara idaman anu jadi buah hatena kadese tina tarungna. Mangka dirina bakal maju ngabantu ngagunakeun senjata rahasiana. Sabab tumikeun mun anu jadi buah hatena tepikeun ka jadi korban kekuatan ilmu pupus geni. Sedengkeun manggali si Jawara idaman masih kene ngahulang. Jadi kahudang deui ingetanana kana caitana Rama Pamungkas. Pikeun ngimbangan lawan anu ngagunakeun kekuatan ilmu anu aneh. Tungtung popongkol kudu dicakrakeun kana taneuh. Bari dibayangkeun popongkol anu dijadikeun senjata bisa ngaluarkeun kekuatan hawa tiis. Pikeun ngimbangan kekuatan panasna seuneu anu ngabulen sakujur badan lawan. Sangeusna tungtung popongkol dicakrakeun kana taneuh. Bari ngabayangkeun popongkol dilapis ku kekuatan hawa tiis. Harita manggali harita si Jawara idaman.
anu ngumbar caitanana di barung jeung seuri. Ahai. Si Jawara idaman tidak akan mengaku dulu eleh jajaten, bro. Ki Gajah. Ki Gajah bareuh. Malah menjadikan harus tahu dong bahwa sekarang Ki Gajah menggunakan kekuatan ilmu pupus geni. Maka si Jawara idaman juga tidak akan bingung dong ya. Sebab untuk mengimbanginya, aku si Jawara idaman akan menggunakan kekuatan ilmu banyu membeku, membulen waktu, tak bertepi tiada taranya gitu tanya. Itu sebutan ilmu yang akan aku gunakan. Ya, sekali lagi, ilmu yang akan aku gunakan itu ilmu banyu membeku, membulan waktu, tak bertepi, tiada taranya, nong nang nong ning, nong nang nong jering. Ki Gajah Raksa ngalengak seuri betus carita deui. Si goblok. Si lain kalakah ngacapruk naita ka malakarep sia. Manya ya ilmu lulang lonjing goblok. Saumurnya nyuhun hulu. Saila dewek makalangan dunia kajawaraan asa kakarang ngadenge ayeuna aya sebutan ilmu anu panjang kawas kitu ditungtung ku nong nang nong jing sarupa. Wah, merhatikeun kana sikap jeung tingkah pola si lain kitu deui caitaan si lain kali beut asa teu nimbang kana kayaan euy. Henteu pantes si lain boga julukan si Jawara idaman beungeut siga batu asahan sakoblok kuna oge si Jawara dagelan sia. Manggali si Jawara idaman malas dicaitaan lawan. Suka-suka aku dong, jangan ikut campur masalah aku. Masing-masing aja eta Gajah bareuh mau membogaan sebutan ilmu sepanjang apapun juga is okay buat aku mah bebas-bebas saja dan menjadikan lebih baik Jawara dagelan ya daripada jadi jago kolot dan seorang guru akan tetapi tidak mengerti perasaan muridnya yang sudah mencintai si Jawara idaman. Alah, mungkin Ki Gajah Raksa si Gajah bareuh keur bareuh teh biri-biri bisul beunyer jerawatan. Tidak kungsi mengalami muda dulu ya. Langsung menjadi tua seperti ini ya, benarnya. Seharusnya bersyukur dong Dewi Kaya menyukai lelaki seperti aku si Jawara idaman lungguh timpuh andalemig orangnya hamba ya hambal tarasi ataupun hambal goang. Coba kalau punya murid menyukai kepada wanita lagi itu kan tidak nomor Ki Gajah, betul nggak? Ki Gajah Raksa jadi kasaleun harita maju narajang balik ngagoro. Wah capuk cepugu sagoblok. Si lain benar-benar ngeselkeun sagali. Tak ada siapa yang dewek rasakeun kekuatan ilmu pupus geni sia. Jorela culung Ki Gajah Raksa maju narajang bari metakeun nyebutkeun bedog si Rujang anu ngagempur burahay beureum angin sameranana nebarkeun kekuatan hawa panas. Kitu deui seuneu anu ngababala ngabuleun kana sakujur badana sabagian aya oge anu ngaraceng marengan kana sabetan bedog si Rujang. Si Jawara idaman teu akang ngamedungna ki senjata lawan. Tapi milih nyingkahan sabetan bedog si Rujang jeung sebagian seuneu anu raraceng ngarah kana anggota badana. Kacepetan gerakan manggali si Jawara idaman masih unggul salapis-ipis
ti kacepatan gerak anu jadi lawan. Tapi kukayaan seperti itu ge tang tue aya pangaruhna. Kabuktian panarjang anu dilawan teh teu keuna kana sasaran. Ki Gajah Raksa jadi penasaran. Harita manjudina rajang bari leuwih ngaronjatkeun kacepetan jeung kakuatan panarjangna. Seuneu anu raraceleng tina badana anu ngarah kana anggota badan lawan beuki tambah ngalobaan marengan sabetan bedog si Rujang anu tambah garang. Manggali si Jawara Idaman muterkeun senjata pepongkolna di barengan di hareupeun dadana. Anu saterusna jadi gulungan angin. Eta gulungan angin teh ngajadikeun seuneu anu raraceleng ngarah kana anggota badana jadi paburincai pada maracelengkeun atawa maraceleng kagigir. Datang sabetan bedog si Rujang anu ngarah kana dada lawan. Rikat harita mangkari nakis bedog lawan anu senjata pepongkolna. Ki Gajah Raksa seuri dina jero hatena. Manehna boga ijilan senjata pepongkol lawan bakal tutung kaduruku kakuatan panas anu aya dina bedogna. Bantrokan senjata lumangsung. Sabetan bedog si Rujang bisa ditakis, tapi leungeun kenca Ki Gajah Raksa anu dibuleun ku seuneu harita ngahantem kana dada manggali. Sak hiuk cebrot teh Aduh, pedo, anjing dada aku kena, aduh sakit, dada aku, aduh sakit, anjing, kena orang Mang Sarip, Manggali si Jawara Idaman ngagero kaget bae nahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur sababa lengkah ka tukang. Ki Gajah Raksa mancu dina tangtunganana. Bari merhatikeun nuju lawan harita kerung bari ngomong dina jahro hatena. Wah, haram jadah. Ijiran aing tetela nyalahan. Senjata popongkol si gali jajauheun katutung kaduruk. Kayana tetep terubah anjir goblok. Ya meunah naon si goblok dia. Popongkol dijadikeun senjata ku si gajah. Suku si gali jelas dilapis ku kakuatan hawatis anu mampu nahan kakuatan panasna bedog si Rujang. Walah, aing jadi penasaran. Asabirahu. Ilmu pubeskeun bisa diimbangan ku mangkeluk ti patut ye si Jawara Idaman edan. Aduh, kurang ajar ieu. Aduh, goblok. Sedengkeun manggali baraya si Jawara Idaman bari dina kayaan ngadaligdeug mundur ka tukang leungeun kencanya naon teh mareuman seuneu anu ngaduruk baju dina lebah dadana terus ngajaga kaseimbangan badana saterusna mancuhkeun tangtunganana. Ki Gajah Raksa bae jeung ngemuka kaget harita ngumbar ka sukahatena. Silaing kakara sakali kabeunangan ku panajang leungeun kenca dewek Jawara Idaman edan. Pasti kene untung lain ku sabetan bedog si Rujang deui sia. Tapi kakare ku sakitu ge ku silaing geus karasa kumaha panasna dada silaingnya. Waduh, karawas goblok. Baju silaing dina lebah dada ge tarutung sia. Hasok rek kumaha deui ayeuna kacak silaing si Jawara Idaman. Edan. Ulah ajar sia kubir teuing. Kaayaan manggali si Jawara Idaman masih keneh ngarasa panas lebah dadana. Kitu deui baju dina lebah dadana geus tutung. Popongkol terus diantarkeun kana lebah dadana anu karasa panas. Kakuatan hawatis anu ngalapis popongkolna nembus kana dadana manggali tetela mampu ngaleungitkeun rasa panas dina dadana.
manggali si Jawara Idaman jadi ngarti kekuatan ilmu pupus geni nu digunakeun ku Ki Gajah Raksa kawila ngabayakeun pikeun dirina. Dina kayaan bari nyumputkeun ka kagetna harita manggali males kana caitaan nu dilawan. Aduh. Jangan menghelaan dulu mengumbar ceritaan begitu patut Ki Gajah. Ahai, menjadikan bisa kabandungan kan? Senjata popongkol aku dilapis kekuatan dingin yang mampu mengimbangi kekuatan panas dari bedog si Rujang. Ahai, terbukti kan? Ya? Keadangannya tidak gitu kieu dan bocel sedikit pun juga. Kenapa begindang? Ya itulah kehebatan ilmu banyu membeku membulen waktu tak bertepi tiada hentinya laku tak tuntung tak kual ucisnya yang aku gunakan tentunya juga. Ya. Ki Gajah juga membandungan waktu popongkol aku diantarkan ke dadaku yang panas menjadikan hilang dong, hilang seketika rasa panasnya. Ahai, Ki Gajah Raksanya tadi di baru yang seri. Syukur kudu kabeneran we senjata popongkol si laing masih mampu ngimbangan kekuatan panas anu ngalapis bedog si Rujang sia goblok. Pikeun anu terus nama ku dewek geus bisa dipastikan si laing bakal rubuh moal menyat deui Jawara Idaman, Jawara Edan. Hai, aku kan sudah katakan janganlah memastikan dulu ya. Jangan memastikan dulu kawan. Akan mampu diungkulan ajen pangatinya. Yang jelas dengerin nih sama Jojoir. Aku si Jawara Idaman menjadikan sudah siap mati demi membela Dewi Kayang si Manise Wanoja yang menjadi pilihan aku, yang aku cintai, yang aku sukai. Itulah patekadaan aku si Ki Gajah Mekar, si Gajah Bareuh. Keur bareuh teh jarawatan biri-biri deui bisu terus nanti naonnya kasentet engang jadi bareuh teu pugus ya. Ahai, ningali sikap jeung ngadenge caitaan ti lalaki nu pikat cintana rela ngorbankeun nyawa demi dirina Dewi Kayang jadi ngageter hatena jadi ngupat tina jur hatena demi mempertahankan hubungan angkat cinta jeung diri aing. Kanggali si Jawara Idaman tepikeun ka naruh ke nyawana. Sedengkeun anu jadi guru kalaka ngagunakeun kekuatan ilmu pupus geni anu tangsu we bakal ngabayakeun pikeun kaselamatan anak Kanggali. Lalaki anu pikat cinta anu geus ditakdirkeun bakal jadi salaki aing. Saha deui anu bela lamun lain dari aing sorangan kakanggalan pikat cinta. Mun tepikeun ka si Jawara Idaman kadese jelas aing kudu maju ngabantu ngagunakeun senjata rahasia. Sabab bedog si Rujang digunakeun kunang jil guru. Aing oge kudu sadia naruhkeun nyawa demi merhatikeun demi mempertahankan hubungan kacinta jeung kanggal si Jawara Idaman yang aku cintai, yang aku sukai. Ki Gajah Raksa anu geus saga diri pikeun nuliskeun tarungna musirkeun perhatianna kanu jilawan bari harita